Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Ayeuna urang tos dina hanca masih surat Al-Fatihah ayat kalima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungka Gusti abdi sadaya ibadah jeung mungka Gusti abdi sadaya neda pitulungan. Iyyaka mungka Gusti na'budu abdi sadaya ibadah wa iyyaka jeung mungka Gusti nasta'in abdi sadaya neda pitulungan. Ayat kahiji nepi ka ayat 4 ngajelaskeun sifat-sifat Allah, sedangkan ayat kalima mah mangrupa ikrar urang nu rek sumujud kamantena ditema ku ayat kagenep nepi ka 7 ngeusi doa jeung pamaredih urang sangkan salawasna aya dina apingan Allah Subhanahu wa taala. Kecap iyyaka kaabus domir atau kecap pangganti nu ilaharna dilarapkeun pikeun nu diajak nyarita aya diharapkeun. Iyyaka mah hartina teh kepadamu, sedangkan iyyahu mah kepadanya. Posisi Allah anu diibadahan seolah-olah ngawujud harapan urang sok sanajan urang teu ningali wujud Allah, tapi nalika ibadah jeung ngadoa mah Allah teh sing seolah-olah hadir ngawujud di payunan urang sehingga urang bisa leuwih khusyuk nalika ibadah. Kecap nabudu atawa bentuk isimna abdun ditilik dina basa mibanda sababaraha arti diantarana tunduk atawa patuh, hamba sahaya, anak panah jeung tangkal kai anu seungit. Ibnu Taimiyah ngawangeunana ibadah teh nyaeta sakabeh ucap jeung paripolah anu dipika cinta jeung dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Aya di kitab Fathul Majid hancaka 14. Wa iyyaka nasta'in jeung mungka Gusti abdi sadaya neda pitulungan. Dina kecap na'budu jeung nasta'in ngagunakeun domir nahnu atau kami. Nu jadi subjekna hal ieu maparin isyarat yen nalika ibadah jeung muamalah dianjurkeun berjamaah atawa babarengan. Salat berjamaah jeung nyorangan sarua wae jumlahna rakaatna, tapi kualitas berjamaah jeung munfarid bedana 27 derajat. Kecap iyyaka disimpan di awal kalimat padahal ilaharna mah aya sabada fiil atau kecap pigawe. Nurutkeun ilmu balaghah disebut ihtisah ngawungkulkeun. Lamun si A ngucapkeun kuring dahar lauk sedangkan si B ngucapkeun ngan lauk nu di dahar, omongan si A bisa ditafsirkan yang disagedeungeun lauk mungkin aya dahareun sejen nu di dahar, tapi lamun si B mah teu mungkin aya dahareun nu di dahar angin lauk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mibanda arti mungka Allah pitulung, mungka Allah wungkul abdi sadaya neda pitulung. Lamun ningali kaitan na'budu jeung nasta'in, maka nasta'in bisa dihartian nyuhunkeun pitulung ka Allah atawa ngadua kudu dibarengan ku ikhtiar anu maksimal utama dina hal-hal di luar wates kasanggupan manusia. Antara doa jeung ikhtiar kudu saimbang. Loba teh ngadoa tapi ikhtiar kurang bakal ngabuahkeun pangedulan. Sarta ikhtiar lamun teu dibarengan ku doa bakal ngabuah takabur jeung kufur nikmat da boga rasa bisa maju jeung mahar teh ku sorangan. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma
karya Ustadz Ungu Suhandar. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.